dibanding-banding duit zaman ayeuna jeung baheula geus kene baheulanya. Sarua bi bahan duit mah di baheula oge kan beda desain hungkul paling. Lah henteu apa bari luntur zaman ayeuna mah. Nu baheula ge sarua ka seuseuh mah luntur bibi. Justru eta teh kaseseuh oge luntur ya bibi kamari buka duitnya 100.000 ning beureum. Heeh. Tah pas beurang teh loba geura jadi hejo. Perusahaan teh baki burit jadi abu-abu geura. Anjing karek konek aing. Bi lain bahan duit eta mah bi anjir anu berubah. Tapi kebutuhan hidup bi anjir anu mendesaknya guys ya. Tidak 100.000 merenya berang jadi 20.000 peting jadi 2.000 anjing. Bisa wae ya anjir incuna ki ilun ya.